Mitra sadaya wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana Mangjaya sapara kanca bade ngeraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Kejawara Gunung Manglayang. Ieu dongeng para mitra karangan Watatang ayeuna nincak bagian ka-4. Para mitra sadaya dina akhir bagian katilu urang sami-sami ngabandungan. Harita si rewok sapara kanca prawargi sadaya nyaeta bade nepangan Mama Ustad kitu. Mangga urang teraskeun ieu dongeng. Ishak tuluy ngaleos ka madrasah nu kabeneran ari Ishak tepi ka madrasah torojol Ustad Winata kaluar. Di lawang kene Ishak geus carita ngabejakeun aya sima. Pak Ustad, nu teh aya tamu pamangga tiluan Pak Ustad. Saurna bade ngadeus ka Pak Ustad. Semah ti mana cenah Jang Ishak? Katu Pak Ustad jalanan teu kantos ditaroskeun. Saurna teh bade ka perugian we ka Pak Ustad. Malih tina tadi miwarang engal-engalan ngabujeng Pak Ustad. Ku abdi mah teu ditumutkeun jalan Pak Ustad nuju ngawuruk ngaos. Eta Jang Ishak aya nu apal kana salah saurangna. Mungkin henteu tepanggen mean tema Ishak sajelasna. Mun eta we katingali ku abdi mah meuni matak pikasieun komo nu saurang mah salirana Jangkung Agung sareng muralem we ka abdi pokna deui. Nah make sieun ku jelema Jang Ishak atukeun bae muralem mah da ku panonna. Di mana ieu jelemana? Itu nuju ngarantosan payunan bumi Pak Ustad. Temal Ishak bari nunjuk ka palebah Imah Ustad Winata. Keun atuh rek ditepungan ku bapak. Kan itu ibuna bapakeun nya ka warung disiridueun pangmawakeun ujang Ishaknya. Nah Pak Ustad. Temal Ishak tuluy ngaleos kitu deui Ustad muli. Sanggeus adu hareupan pok Ustad mayuna naros. Ih geuning aya tamu parantos lalami saurna meuni sopan. Pok kirewok nemalan bari teu leupas tina paneteupna. Paparantos kirewok nyarita semu geumpeur. Dupi maksad bade ka saha Ustad Winata tumaros. Nah jawe ngadeheus nu dupi salira teh laras nu jenengan Winata kitu. Laras simkuring Winata mah wastate. Aduh, nuhun mungkun we ngaganggu panginten. Teu jalan kaleresan urang kali nu parantos ngaraos. Tos marulih marang atuh lalingi. Walar Ustad Winata teras lebet ka bumi dituturkeun ku semah tiluan. Gek sararea dariuk dina kursi di tengah imah. Harita Ustad Winata lebet heula ka kamarna. Duka bade ngagentos angea, duka bade nyanak sesepeun. Sedeng kita unjeng Ki Adromi gawena rarat-reret siga anu nitenan kaya di jero imah. Nu sakitu raresik jeung peretek ku paparabotan. Red kana jam, red kana radio. Pok kita un haharewosan ka Ki Adromi. Mi, deka manyangka bicara euy. Kabita kunaon dilaing kos nuleukeun hakaneun. Eta. Kabita ku sadana we mun ninang-ningnong kitu euy. Jeung ta ardio, aduh. Ade kitu euy lamun lain keur nyema, sigana sabar aku deka. Nya an sumbahna ge dek ngecen we pun. Ya nyindiranya jeuring nyindiran sia. Aneh ulung. Jeung kecowi isi ngerakeun akar sia mah. Bisa jembe gablung bibirna. Kirewok ngamek kaduaan. Nu teu wani tarik sabab sieun kadengieun ku pribumi. Muka beneran Ustad Winata nurojo ti kamar lajeng ngagenteraan putrana. Lilis. Kah? Walarnya Lilis di pawon. Nyanak cai ka dieu 3 gelas makanggo tamu saur Pak Ustad Winata. Teu leleda nyilisna enggal nyanak gelas teras dilebetan ku cayeun teh kalaya dikintunkeun ka lebet ngangge baki. Atuh puguh we kirewok jeung baturna meuni ngaremang kadu olohok bengok mah mata simeuteun. Ningali nyi mojang sakieu tegepna samalah kita make ngakereneng jero dadana. Buset. Daek buci treuking. Waduh. Pengen Mbah Mudra si ujug-ujug nitah manglamarkeun we nyaeta we meuni hedon kitu we. Asa kumaha lamun aing boga jikan sabada kieu. Sigana. Moal teu peureum kadeulebeun tak karasa we euy. Moal teu tembus kana ati sangrupai. Aduh, kitu gerendes hate kitu. Ngadon ngawawaas diri sorangan da puguh memangnya. Saha lalakina nu teu kapincut ku nyilisna putra Ustad. Harita nyilisna selebet nyimpen gelas dina meja teh ngabalieur. Sabab kita unjung Ki Adromi gawena neuteep wae. Nanging sanaos bari kitu nyilisna sasauran nawisan cai katiluan.
bari teu luput tina imut ngagelenyu. Mangga tuh nyangakeun, saur Nyilisna meniliri. Atuh Poki Rewok jeung Kitoun katut Ki Adromi meuni bareng naremalan siga nukur we. Mangga teu lami Nyi angkat di kapawon bari nyanak baki. Teras disimpen dina luhur meja makan kaleresan ibuna nu jenengan Ibu Aisyah. Nembe muli barang galeuh ti warung sedeng babalanya anak-anak dipangmawakeun ku Jang Ishak. Aya sema sahalis bieu ceuk ka Jang Ishak aya sema cenah lalaki tiluan. Reka ama cenah. Ibu Aisyah naroskeun. Nuhun Bu mung itu tamu teh benten tinu sanes Bu. Beda tinu sajian kumaha ari Lilis. Benten tinu sanes we imam meni matak pikasieun. Salirana ge jarangkung badag sareng ngarang eta topong. Nu duaan ngaya acuk kampret hideung nu saurang deui mah nganggo kaos belang-belang sareng jaranak bedog. Sok ini serampok ga jeung Bu, saur Nyilisna curiga ka Sema. Lah moal nya aya rampok los-los ka imah bari ti beurang. Rampok mah tara ka imah paling-paling ge sok megat ngalina nu ngalaliwat di tempat nu sunyi, saur Ibu Aisyah. Dengan nu curiga naon-naon teras sebarang dama dibantos ku Nyilisna mesekan mah bawang daun. Punten we langkung ti payun bapa teh bade unyuk dumaros ka para saderek. Dupi para saderek teh anu ti mana sareng naon kapereugianana keur sarurumpaheun ka dieu jalan asana mean tepang mama saur Ustad Winata Mayunan. Tumaros bari ngaliri ka Kitoun anu gawena keur mencerong kalawang ka dapur taksiran hayang ningali deui Nyilisna. Hatur nuhun Jun. Simkuring enggal diparios ku salira. Manawi kapercaden mah lemur matuh banjar karang pamidangan teh simkuring mah sareng ieu rencangan ti tatar orai apa sih. Wasta simkuring pun rewok. Atuh ieu ge nu ngaku kaos zebra pun taun. Ieu Pi Adromi anu salajengna mugi salira henteu janten langat mana. Bendu kalbu rahim simkuring parantos kumaha wantun tumorojog tanpa laratan. Nu tangtos salira ngaros hemeng ku kadungkapan simkuring. Ceuk Ki Rewok ngadak-ngadak nyaritana bisa kalawan tatak. Para mitra ieu daerah orai tapa tongoheun Sinang Laya para wargi. Samali aya daerah nu namina Pasir Impun para wargi sadaya. Rai tapa terus murilingnya eta mah daerah lalawak-lalawak Gunung Manglayang we ka ditu naon para wargi. Mung kapalih wetana terasna ka Gunung Manglayang. Eta mah nya kitu. Daerah sapertos daerah Tatar Bandung lah Kabupaten Bandung. Ayeuna mah sabahagian lebet kana kota Madia kitu mah urang teraskeun. Teu sawios-wios mali kami mama bingah nu aya kasumpingan ku tamu teh jalaran namihan kawargian. Mung nya kitu kanggo mama teh dihapunten wireh di dieu mah kieu geuning. Matak pika isineun sajabina ti kutusan teu kira teu tisa ngahormat. Aduh. Kada kumaha mama ku tiasana simkuring tepangan oge. Kalayan di payunan ku salira mama tos ngaros binga. Mali langkung-langkung ti binga saur Ki Dalang teh mah beuring nganggo amarwata kitu mama teh maki bewok poho de tuluina atuh Kitoun nyairan eta meureun Ki lanceuk mah basa Ki Dalang teh amar ata kagiring-giring gitu. Sanes amar ata kagiring-giring panginten Ki Baraya nanging binga amarwata suta binga kagiri-giri saur Ustad Winata Gumujung. Leres namanya disaurkeun ku Mang Ustad Jun. Kitoun kapi asem geletis Ki Adromi nyarita lalaunan digireunana bari tungkul. Mencedog sepegek teu bedus ngomong sama tong pilueun deuleu. Dupi salajengna aya maksud naon Jun? Ustad Winata tumaros. Nu mawi kieu mama sanggem bari paos mah sanos tebih teu burung kasungsi. Sanos anggang teu burung kadeang gitu. Dibelaan poe kunang damar cek paribasana leueur kunang iteu. Saperkawis simkuring seja anyang sono, kalih perkawis simkuring kenging pangutus dipun lanceuk. Nu kawitna mah pun lanceuk teh parantos aya kana 3 dinten 3 wengina. Hampir sudah kana tuang, sudah kana kulem. Pada melan siang wengi ukur ngangluh sareng ngangluh matak pikari banget di rompong teh Yun. Kitu. Teu damang saur Ustad Winata rupinu hemeng. Disebatkeun teu damang teh jag-jag mama. Disebatkeun damang da pada balan ngangluh wae. Tiasa ge disebatkeun teu damang batiniah rupina mah. Salajengna. Rupi salajengna mah manawi kieu mama Ustad. Panginten pun lanceuk pada melan ngangluh wae teh jalaran anjeunna teh ngadangu selenting bawaning angin. Kolepat bawaning kilat.
saurna di wewengkon Sinang Laya aya hiji murang kali istri nuju mejehna rumaja putri. Eta murang kali istri dina perkawis kagelisan sareng kalungguhan maparantos nyebar ka mana-mana. Sanggem cohagnya maparantos kacilu kawun-awun kakoncara kajana pria kajam paring angin-angin. Janten sabiwir hiji maklum cariosan jalmi teh aya paripaos harus alah batan di sora goong mama. Ari jenengan eta murang kali istri ujang-ujang pun lanceuk sanosim kuring itu terang mung aya wartos putra mama ustad dah kitu. Tumali kitu sim kuring langkung ti payun bade unyuk tumaros. Nah leres mama ustad teh kagungan murang kali nuju rumaja putri keneh. Cek kirewok bari netep kana rarae Ustad Winata. Leres manawi nu name mairan leuteun dupi kitu balar Ustad Winata jujur. Aduh hatur nuhun. Pamileres teh mah pangresa kagungan urang kali anu masih keneh rumaja putri. Manawi kieu mama Ustad, saparantos pun lanceuk ngadang wartos di dieu aya urang kali rumaja putri anjeunna teh kagungan maksad. Dupi maksadna kumaha sungu? Mohon maksudna pun lanceuk teh bade mileuleungkeun ka tuang putra kitu. Manawi sareng manawi tuang putra teu aya nu nyimpen raga katineu. Teu acan aya tali asih sareng tinu sanes. Teu acan aya ti sisi ti gigir. Pamikaresan teh mah teu acan aya nu ti sisi ti gigir kalayan diserengan ku sapukna ti pangresa kali ti tuang garwa. Saur pun lanceuk bade sakandaran bade mengkeutkeun tali raga katineu ka tuang putra nu diwakilan ku sim kuring kitu. Cek rewok kakara ngajelaskeun tina perkara pamaksudanana. Ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya, kudasar kitu para wargi kaum dangu. Kangge Ustad Winata sakedapan mah ngahuleng ngaraga meneng. Harita mastakana melenguk rupinu hemeng nanging dina lebet manahna ngagerendeng. Ai. Baru krek ngalamar anak aing. Waduh. Kumaha pilakueun aing ari geus kieu. Diidinan kumaha, teu diidinan kumaha keneh. Atuh nu jadi anak daekeun kumaha teu daekeun kumaha keneh. Sedeng geus aing geus aya hiliwir angin leutik nu mawa beja yen ditatar orai tapate. Tiba heula enggon rampog kanangna begal jeung bangsa. Bari lamun teu salah mah nu ngaran Ki Mudasir dedengkotna pisan teh. Jelasna mah jelema nu teu boga dasar di kamanusahaan. Jelema nu poek tina kaimanan. Sajalepi ti kitu teu kurang-kurang rahayat-rahayat di pakampungan jaladi sangsara ku jalan harta bandana dirurun ku anak buah Ki Mudasir. Kari-kari ayeuna rek miharep anak aing di kamanakeun ngaranjeng beungeut aing lamun sik boga minantu ka manusia model kitu. Tukang hianat ka sasama umat Allah. Tukang hianat ka sasama umat Allah. Geus moal boa ngaran aing Ustad Winata Cemar. Geus moal boa ngaran aing meureun wah. Katingali gorengna. Keheula aing kudu Cemar kudu ngragrag darajat ku jalan boga minantu ka manusia kitu. Kitu gerentes manah Ustad Winata. Kumaha mama? Eta mama Ustad kinten-kintena kawin lanceuk. Pamikawidian rupina ayeuna bade masihkeun percanten tawis ka percantenan dipun lanceuk. Kalayan saur pun lanceuk moal bade dilami-lami salametan. Malih naon rupi ka peryogian di dieu sanaos dicaosan sadayana bade. Nu hartosna kangge mama Ustad mah teu kedah repot-repot terang beres. Cek kirewok nanya kana pamadegan Ustad Winata. Baraya kangge ngawidian mah gampil baraya nanging langkung ti payun mama bade tumaros heula ka pun anak. Jalaran perkawis nu nangtoskeun baris nampi sareng nolak nama kersa sareng teu kersana gumantung kana pabandegan ayeuna. Sareng deui ari kangge sepuh mah miwarang moal ngawagel moal. Anu mawi ke antosan sekedap bade disauran heula pun anakna bari sakantenan sina kasaksen ku biangna. Ustad Winata teu tiasa masihan kaputusan kitu bae.
Anjeunna teras angkat ka pengker kasampak putrana sareng garwana nuju barang damel. Ret Ibu Aisyah garwana ngalirik kalayan tumaros. Aya tamu ti mana mama? Cenah eta ti tatar orai tapa. Ti orai tapa? Tupi maksadna? Ibu Aisyah rupi nu kaget. Nyaeta ari panyana mama semah nu biasa we rek jarah atawa aya kaperluan minta doa. Ari kitu manehna teh kautus cenah kulanceukna nu katelaki mudasir. Kautus kumaha cenah mama? Ibu Aisyah nya sadak bari neuteut. Nya kautus ngalamar ka Lilis. Samalahan nyaritana geus mawa keur tanda kapercayaanana cenah kitu baler Ustad Winata. Kumaha ama? Kupingan teh bade ngalamar ka abdi. Saur nyilisna rupi nu reuwas. Nya maksudna mah kitu Lis. Upi sor mama kumaha? Harita para mitra nyilisna neuteub seukeut. Nya ai keur mama mah Lis. Teu bisa mere kaputusan kitu bae nu hartina gumantung kana pikiran Lilis. Da tadi ge keur kolot mah boh indung, boh bapak nyarek moal nitah moal. Ngan lamun teh mah kumaha diidinan bari Lilis rek narima kana panglamar eta jalma nu ka dieu. Dikamanakeun beungeut mama. Dikamanakeun harkat jeung derajat mama katut ibuna kitu deui Lilis di dieu. Dikamanakeun pamor pasantren urang. Sabab mama geus ngadenge beja di tatar orai tapa beunang disebutkeun enggona rampog kadangna begal atawa bangsat. Oge di dinya aya hiji kekentong nu katelahna Ki Mudasir. Sedeng Ki Mudasir teh nya nu ngutus ka jalma nu kadarieu. La ilaha illallah. Salajengna kumaha tu amana? Ibu Aisyah reuwas. Nya teu kumaha ari keur amama. Keheul ari kudu boga minantu ka jalma tukang hianat, tukang ngaruksak ka sasama umat Allah mah. Ngan parandene ti kitu eueuh salahna ayeuna. Ku Lilis sing hareupan samalah jeung ibuna. Engke di mana manehna nanya ka Lilis, ku Lilis tolak ngan sacara lemes. Yu urang kajarero ayeuna mah jeung ibuna. Saur Ustad Winata teras kalebet dituturkeun ku garwana sareng ku nyilisna. Parang harita semah kerting kecewis duka keur nyaritakeun naon. Aduh punten we Ki Baraya ieu teh. Teu enga-enga dipayunan. Kumaha teh ieu pun anakna we sumping ti warung. Ya please calik di dieu jeung ibuna sakalian. Saurna atuh gek Ibu Aisyah sareng nyilisna caralik gerengan Ustad Winata. Nepangkeun ibu abdi pun rewok. Cek si rewok bari nyolongkrong samalah ka Ibu Aisyah. Pok kitoin gepipilueun ngeunalkeun. Abdi tong bu kita make jeung ngahehe. Pas tadi mah pun adromi pokna masing-masing ngajelaskeun ngaran sorangan. Ari nyilisna harita ngabalieur nyumputkeun imut jalaran palai gumujeng ku ngadanguna ngaran eta sema. Nu saurang katelah rewok, nu saurang katelah toun leuheung, nu katilu mamernah katelahna adromi. Nyaeta kieu Lis, pangna ku ama dititah ka dieu jeung ibuna teh, ieu tamu nu tiluan teh aya kaperyogian. Nyaeta anjeunna teh kautus kurakan jenengan Ki Murdasim. Sanes Ki Murdasim nanging Mudasir mama. Leres Mudasir punten Baraya lepat nyebat. Kieu Lis, ieu si emang ka dieu teh maksad ka hiji anjang sono ka mama. Kali perkawis kawakilan kurakana nu jenengan Ki Mudasir. Singketna carita Ki Mudasir aya maksud rek mileuleungkeun ka Lilis. Ku ayana eta pikeun amama jeung ibuna nyarek dewasa nitah sok sumawona. Eta mah kari gumantung kana pikiran Lilis sorangan, da keur ama jeung ibuna mah teu bisa nyarek, teu bisa nitah. Saur Ustad Winata parawargi sadaya. Ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dangu, harita para mitra sabada Ustad Winata cumarios si rewok tuluy nyarita. Aduh, leres gelis.
Amang kali memang sedang memohon kewakilan kubun lanjut singkat nama pada ngalamar ke Elis teh. Tumali kitu mamang nada widi nada walaran ti Elis nu sakinten matak ngabingahkeun kabun lanjut. Dan ayeuna ge mamang parantos kabahanan kamu tawi socana mah. Malih kapalaina pun lanceuk dina salamatan pala enga-enga kan segerupi kapriyogian bade ditangkes. Sacekapna kubun lanceuk mangga cing hayang ngupingkeun pangwalerna ti Elis. Ceuk Kirewok ngajelaskeun permaksudanana. Ari kitu magawena ngareretan bari bibir kutub ketap ningali rupi nyilisna. Sakitu tegepna hideung santen bibir beureum bawati kudrat siga peuetan. Kenging sawatara menit mah nu geulis ngabetem bari mastaka melenguk rupi nu sesah bade masihan waleran. Pok atulis geura waler kainya hawatos kasih mamang mangkaning tos lami teuing. Leres geulis pilih kabujeng sonten teuing mangkaning sarakan mamang getabih ti dieu teh. Kirewok mairan siga teu sabar. Kumaha atunya saur Lisna meuni matak pikalucueun ngangge ngagelenyu sagala atuh puguh we hate Kirewok can puguh bule hideungna geus bungah ceuk timuruna pasti nu geulis bakal narima. Ari kitu on mireungeuh nyilisna ngagelenyu teh ngagerendeng jero dadana sigana mah lamun batur mah moal watak ngalkedai temenan. Buset, waduh edan kakarain saumur nyunyun hulu anu ieu neuleuh awe geulis ngapentur ku imut. Waleuh eta bibir meni semua beureum jambu moal teu peutean temen. Hayang teu penting ke dibawa ngimpi lah kamu mingkip ku aing nyan mata kelanglang ling-ling teu cicing ieu. Heuh ya mah. Aduh ceuk rentos hate kitu. Kumaha atuh gelis pucuk nu demplon nampi rupina. Ceuk Kirewok geus boga kayakinan pasti nyilisna bakal narima. Mangga geura saurkeun ulah ngaros isin-isin mangkaning mamang parantos ngabantun kamu tawis ka percentanan manggelis. Bade nampi ucu pokna budina meuni marah mah. kantenane mang nyilisna ngaraneg teras ngaliri ka ibuna. Waduh, janten nu gelis nyaurkeun kantenan teh nampi kitu. Ceuk si Rewok beuki gede hate. Kantenan mang upami abdi parantos sabaya mah tina perkawis Yuswa ku abdi moal ditolak. Muku margi umur abdi na 16 tahun bari teu acan terang kumaha prak-prakan ngawangun rumah tangga. Ayeuna ge bujeng-bujeng tos tiasa ngabulaan anu sane sapertos kapun biang sareng kapun bapa ge. Sedeng abdi masih keneh pisasaheun nu janten sepuh. Sajabi ti kitu dina danget ieu mah teu acan kabiruyungan hoyong enga-enga gaduh caroge teh. Nanging duka pamingke mah di mana Yuswa abdi parantos aya kana 20 tauna. Tumali kitu punten we mung 1000 ulah janten bendu salaksa mugi teu janten duka henteu ngajanten rengat mana sanes abdi nampi kana pamaksadaan mamang teh atuh keur sawe ngantos handapna 5 tahun luhurna 7 tahun mangga teu keur sangantos mangga bade kanu sanes oge waleren nyilisna puguh para wargi keur Kirewok mah tadi geus bungah geus ujung bari boga kayakinan yen nu geulis bakal narima teh akhirna mah kaganti ku mentegeg lamun geus teh mah taksiran asa dikempur hulu angen seueuh nyelek kana tungtung ati beungeut nu tadina marah mah jadi semu geuneuk geureum beusi atah beuleuh. Janten kumaha tuh geulis si Rewok panasaran nanyakeun deui. Mun kitu emang pangwalor ti abdi mah keur sawe ngantos handapna 5 tahun luhurna 7 tahun mangga teu keur sangantos mah mugi ulah janten bendu gali dan nu kagungan maksad mileuleungkeun ka abdi teh sanes raka emang wae malih nu sanes gaya puluna urang nanging saurang teh acan aya nu ditampi kitu sotenan sanes abdi tampikan mung sakumaha tos disanggemkeun tadi kahiji teu acan sawawa umur kaduana teu acan kabiruyungan hoyong gaduh caroge teh ceuk nyilisna tatag. Janten teu nampi jelas sama nyalis ceuk Kirewok semu keheul. Eta mah teu langkung pangemut emang bade disebatkeun teu nampi mangga bade disebatkeun abdi teu acan kabiruyungan gaduh salaki mangga. Mung abdi mah moal seueur saur kitu mang mangga abdi mah moal seueur waleran kitu baleran nyilisna. Dina nada-nadana para mitra sadaya megat motong sangkan Kirewok ulah kapapanjangan. Tah kitu geuning kibaraya pangwaler tipun anak mah nu teu kedah disanggemkeun deui ku mama tangtos kibaraya parantos kadangu
kalayan parantos kahartos sareng nadei kangge mama tagi parantos nyanggem miwarang moa ngawagel moa gumantung kana pangemut napun anak nya kaleres santos aya waleran kitu weda pun anak teu acan sabaya tina perkawis yuswa da saleresna pun anak teh bujeng-bujeng tos tiasa ngawula anu sanes atanapi kasabat caroge anjeunna masih keneh pises saeun biangna bujeng-bujeng tiasa ngadamal kaolahannya melage teu tiasaeun tumali kitu mugi unyukeun ka tuang neraka kalayan teu janten benduk kalbu rengat mana Ustad Winata nembe sasauran deui ngaso heula para mitra ngaso para mitra kaum damu kuda saraya caritaan kitu ti Ustad Winata kirewok jeung sapada baturna nu duaan ngadonting haruleng kawas hayam panyambungan sakapeung silih reret silih teuteup anu moal buah hatena masing-masing ngarasa hadeul nepi ka hoream rek balik hoream teh lain ku jauhna kasarakan tapi ku sieun nampa panyarek tinu jadi pimpinan geus kacipta amarah Ki Mudasir moal henteu kana tipopolotot jeung teteh nyeragna ya ditos kieu buktosna mah ada di kumaha sun ku kituna bade amit mungkur we mama cek rewok akhirna pamitan rek bali nyarita semudarianaker enga-engalan teuing atuh baraya sawiosna ulah kapegat ku perkawis pangwalertipun anak da siang kene kalaresan ieu biangna pun anak nuju kaprek-kaprek di pawon sakandanan urang barjamaah heula di dieu saur Ustad Winata kitu setengah melihat SMA padahal garwana teu acan ngisikan acan cek orang teh mah cenah para mitra sadaya tawar gatra para mitra ya basa basi baso tahu teh ya hatur nuhun mau Ustad gampil sanes waktos lah jadi waktosna nyerelek beli kasondanan di jalan sun banget ibu permios mangga waler ibu Aisyah bari ngadeg harita Ustad Winata ngajajabkeun saseret tema tepas jerut semah turun tuluy ngaleos dina leumpang tinggal redik bari mawah hatenu medeng haneueul sabab maksudna gagal sanggeus semah jarauh bus Ustad Winata kalebet deui bari nutupkeun panto aduh untung ibuna urang aya dina padang tayungan Allah Subhanahu wa taala bari ama bisa melihat teh manehna ari katamah-tamah lilis nyaritana lancar bari teu nemongkeun semu nu matak pikateunganaheun sema lamun teu kitu mah dah kawasna tadi ge jalma nu tilu teh moal teu ngamuk temenan ibuna mangkaning sakitu para rengesna komo dengkotna mah nu boga maksud rek miharep kalilis anu katelah Ki Mudasir moal leuwih ti kitu cacak anak buahna ge bikagigiseun atuh geus pasti gegedugna mah wah luar biasa pipaureuna teh saur Ustad Winata manahna ngaraos ngemplong sabab semah nu tiluan geus barali panginten ari jalmi jahat mah dina rinatna ge benten amana komo atuh nu palih dia gawena rutrinat we kalilis keur nyarita teh jeung eta ningali kumisna meuning ngajadi kitu sagede peuyeum cimenyan ibu mah aya wae make aturan kumis sagede peuyeum cimenyan sagala lain kumis segede peuyeum cimenan meureun tapi peuyeum cimenyan segede kumis Ustad Winata gumujeng waktosna kabujeng saeb